Nya badai ka imah almarhum emak setelah sekian lama emak meninggal. Nah jadi caritana di dia aing nek OTW ka imah emak deuleu dari nyadak jalana doang kieu eueuh pilihan ka imah emak aing mah atuh heueuh ditambah deui pan kuari mah emak eueuh laju hulap bae teh anu aya. Biasana mah keur aya keneh emak mah jalan doang kieu ge ku aing mah kadeurna cepak teh dak heueuh kuari mah deuleu nu aya ge laleuleus teh lamun hayang ka imah emak ge jah heueuh sapertina nya inget-inget kolot geus eueuh bepan sari dunia oge eyeug bae teh ya. Tapi tetep di DG karena aya dulur jadi aing teu boleh egois atuh heuh jajeng dulur mah pan nyadak heueuh kudu sing alakur bae pan pesan emak ge terakhir kudu akur jeung dulur laju aing ieu mau tidak mau ge ka dieu bae kanu emak tah di DG deuleu aing dipencetan soalna ieu capek budak ke sarita bae aing perjalanan jauh jak jalan da rombeng. Tah lanjutnya berhubung imah emak aing mah tiba heula ge manehna mah makena hawu bae lamun teu make hawu sok tiiseun teh laju mah ya aing niup seuneu atuh heuh jasok nyangu teh kana seeng bae nyanguna ngeunah pokona mah pelem ieu mah sangu kana seeng tah di dieu ge teteh aing daratang jeung kakak aing jak geus niat ieu perjanjian deu kumpul di imah almarhum emak. Sanajan emak geus eueuh lamun aya teteh mah tetep bae kaubaran soalna teteh aing mah mirip banget dak jeung almarhum emak. Atuh heuh ja aing geus kumpul ka doang kieu mah sok atuh bahagia bae tah bisa seuseurean alhamdulillah jeung ieu ge imah emak terasa hangat ngan teu bisa unggal poe ieu paling ge sesekali nyempetkeun atuh heuh ulah putus silaturahmi teh jeung dulur. Atuh biasa bae lamun geus dinu emak mah panu aya ge ngoronyoh barang dahar bae laju mah ieu kana bala nageh alhamdulillah heueuh loba runtahna.